Ari lawang-lawang pisurgaeun lawang nama singgarablang ece lawang nama singgarablang mana lawang pisurgaeun tuh lawang panto masjid tuh lawang panto majelis taklim tuh lawang panto jompo pakir miskin anak yatim. Di mana kamana cenah Isrona Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram mayana? Di Mekah. Meureun. Panas teh jang seuneu neraka. Panas. Nya heuh da seuneu. Tong wakas seuneu neraka Kurniawan. Kompor gas didiukan ku maneh panas moal. Panas. Nya moal teh dicetrekeun mah. Atuh ari setiap kompor gas panas mah toko kompor kahuruan sia teh. Jadi nu panas naonna cep? Komporna. Alah komo beuki ruksak aing. Leres teu? Tong boraning ayeuna motor jeung mobil katempo jirimna neueuh jirimna bisa dibedakeun angin. Letik jeung badag beda ku ceuli angin letik mah sepoi-sepoi ngahiliwir tiis kana punuk badag mangaguruh ngahyuk. Ngaturkeun nuhun ka pangresa Sayyiduna Al-Mukarram di Palihan Cianjur anu parantos membacakan ayat suci Al-Qur'an sinareng sholawat kalian pamudah-mudahan Al-Qur'an anu parantos diaoskeun ku anjeunna barokah kanggo mantena bil khusus kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalayan pangersa di Palihan Cianjur baik qoriatan api mubaligna diantawis salah sawios anu diijabah doana nyata jalmi anu ngalaksanakeun sapar. Kala sakitu pangersa doakeun urang dieu sadayana Desa Baru 2 bil khusus panginten KRW-an 05 pamudah-mudahan rakyatna masyarakatna masing dijantenkeun masyarakat anu soleh sinareng solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun pangersa kade. Hadirin rahimakumullah, urang lajeng kana acara anu dianti-anti ku urang sadayana acara tausiah siraman rohani. Insyaallah baris didugikeun ku Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Jamar Muda di Cianjur. Waktos sinareng kahurmatan disanggakeun ka mantena. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadongdong kaca piring ka pasar meuli selang bong abong mubalik datang na peuting ngajawab salam meuni camplang.
Urang doakeun para pemuda nu teu ngajawab salam isukan putus cintana amin. Para pemudi nu teu ngajawab salam isukan dilamar ku aki-aki amin. Bu ibu nu teu ngajawab salam salakina karawin deui amin. Oge para bapak nu teu ngajawab salam ngenyot ududna sing tibalik amin. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak da sieun. Alhamdulillahilladzi qaddarana ijtima'an fi hadas sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ayman la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. Asik di bantalan deui. Nyelegon. Ngeunah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal isra'i wal mi'raji ta'limun li ummati. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabada nyanggakeun tahiyatul islamiyah nu mangrupikeun salam kahormatan. Tipayun syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur, puja ka Allah Azza wa Jalla, puji ka Gusti nu Maha Suci. Shalawat mi wassalamna moga dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya anu jadi mata kholangna dunia. Paduka termulia baginda tercinta Habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggageun ka para kiai, para hujjaj, para masyayikh, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda, pemudi, remaja, putra, putri, santriwan dan santriwati, staf organisasi kepemerintahan baik sipil maupun militer, bapak kepala desa dugi ka para RT na, panitia penyelenggara beserta jajaranana oge pengatur waktu penata acara kum sadaya jamaah nu hadir mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diiradah tur diinayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dikersakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayak sadina ieu saah. Taya lintang nu janten marga lintang ti nembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kawajiban sejatola bula ilmi dina raraga mi eling kana peristiwa mulia di Isra sinareng di Mi'raj geunana baginda Nabi tercinta. Walaupun pada malam ini tak sedikit yang korban suasana. Aya nu geus tunuh aya. Aya. Da kadeuleu ku aing ngalelehek diuk. Nu tiris aya surup hadir sorangan di kebon dina poek nangkep tuur.
tuur hanet udud eueuh tuur we nu ditangkep nu cangkeul aya nu cangkeul tuh diuk dinu mudun bari ngerem teh teu ngerem nahan sabelah ngegorolong operator punten efekna dikirangan. Mudah-mudahan pengorbanan urang dina ieu wengi nu tunuh nu cangkel nu tiris sing jadi tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi. Amin. Urang kampung Pangkalan cinta ka Nabi Muhammad cinta. Nu kompak jawabna cinta. Alah tong nyentak jalu biasa we atuh. Cinta butuh perjuangan dan pengorbanan, betul. Ketika perjuangan dan pengorbanan disertai keikhlasan akan berbuah ridho Allah. Amin. Dan orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, maka balasannya surganya Allah. Hoyong jadi ahli surga. Hoyong dirindukan ku surga. Hoyong didaguan ku surga. Cuma jalan menuju surga bukan jalan yang gampang, betul. Ari lawang-lawang pi surgaeun lawang nama singgarablang ece. Lawang nama singgarablang mana lawang pi surgaeun tuh lawang panto masjid, tuh lawang panto majelis taklim, tuh lawang panto-panto jompo pakir miskin anak yatim ngan rata-rata rek merek ke anak yatim tenya rek datang ke majelis taklim hawa nawegah arek berjamaah ke masjid haroreham di Cianjur nu kitu teh ibu di Pangkalan mah moal aya nu ngaku moal leres tuh udah ngaku ayeuna mah beleres. Mudah-mudahan kuayana peringatan Isra Mi'raj jiga jadi charger, jadi penyegaran supaya naon ruhul jihad, semangat juang orang bangkit kembali dan semakin kokoh keimanan. Ya tadi nararaga naon cenah ce peringatan Isra naon ari Isra sare astagfirullah. Hari Isra teh perjalanan Nabi di waktu malam. Isra teh jang perjalanan Nabi di waktu naon jang? Kade jang 50.000 kontan. Na mobil duitna ge. Alah jeung 100 deh. Cokot jang. Cokot ka dieu. Iya, atuh ka ditu jalanna. Sugan tuman ngajeleng kana janela maneh mah. Oh. Sasalaman heula tuh jeung aing teh. Tak kitu. Kursi na amut kursi. Eta kursi kade. Ini jang. Cali kasep. Tuh, cali kubujur caliknya. Nah. Inilah bintang tamu kita pada malam ini. Sahanami Kurniawan. Gunawan. Kurniawan. Tong popolotot atau biasa? Kurniawan. Umur sabaraha tahun? 13. Kabogoh saberiji? Sabaraha hiji kabogoh? 30. Hari gini masih jomblo. Meledak. Kumaha cenah? Meledak.
Cicing. Akang rek nanya ari Ujang teh jelema apa alien? Jelema. Jelema. Da jelema mah rek raja band teh di Kopeah. Ieu masih ga alien. Keun bae di pangkalan mah alien ngilu raja. Kan. Berarti bener alien. Sabar. Kurniawan ari Isra teh perjalanan Nabi di waktu mah Malam. 20.000 heula. Nuhun atuh ka aing. Nuhun. Ulangan lain nuhun. Sabar, duit Ujang karek 20.000. Pingkeun. Di mana kamana cenah Isra na Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram mayana? Di Mekah. Meureun. Yakin meureun? Yakin. Tong diwartosan. Ari Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Bener tapi euy. Tah, namahan 10.000 jadi sabaraha duit maneh? 30. Cepet kana duit mah. Ditanya duit mah tengah ulang heula cepet. Naon kendaraan Nabi waktu Isra Jang? Motor, mobil, kapal. Euy. Sekarang jawab kana duit mah cepet. Naon kendaraan Nabi waktu Isra? Naon Jang? Naon Jang? Wih. Kendaraan Nabi waktu Isra naon? Kade. Kade 50.000 ewa. Belah dia. Sok belah dia. Tah. Sok calik, kubujur calikna. Dua pasien teh euy. Saha nami? Sepi. Saha? Cepi. Oh, Cepi. Cepi naon? Maulana naon? Cepi Maulana naon deui? Oh, Cepi Maulana atos. Urang tamahan ku sim kuring sakalimah tapi barokah panjang hartina. Amin. Bade. Kenang-kenangan kan bae teh ku ditamahkeun kana ijazah. Bade. Cepi Maulana Al-Fatihah. Panjang ti kawala dolin. Naon cenah Cepi kendaraan Nabi waktu Isra teh? Buruk. Naon cenah euy? Borak. Borak. Naon Jang? Borak. Sing jelas atuh. Muhrak. Oh. Jadi borak. Burok. Naon cenah? Buhrok. Burok. Naon cenah Cep? Buruk. Tah, ieu mah bau rokok cenah Kak. Tenang Cep. Ieu burok, ieu buroko. Buroko. Tong dipencet ieu nat. Si Cep itu bakal dipencet Bang. Burok. Bisi kebat teuing meureun. Naon ari burok? Nah jadi papanjangan kieu teh heuh. Heeh? Naon ari burok kasep? Hah? Kendaraan. Burok teh meunang ngamustaq tina kalimat barkun artinya kilat-kilat, artinya cahaya nu kumaha kasep? Cahaya anu ngaburi nyai. Burok teh cahaya anu Rinyai. hayang apal Cepi burinyai. Kahayang saya teman. Atuh mah nyaho ari kitu mah.
Kurniawan hoyong apal burinya Hayong. colok panon ku curug antong sate jeung ngawaro kumaha menjero teuing kunaon kendaraan Nabi ngangopurok berupa cahaya sebab diyakini kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara cahaya melebihi kecepatan suara sok cek dan dicek survei membuktikan rek nanya Cepi urang mana asli bage Pangkalan. di Pangkalan ramun rek hujan sok aja kilat jeung guludug dara Sok. eta kilat jeung guludug di langit kajadiana bareng teu Bareng. ceuk maneh bareng teu Teu. naon dasarna make teu bareng berarti si Kurniawan mah lamun nyeuneup tasan teh buri nyai sorana nuturkeun paneuri dor kajadiana teh Bareng. bareng ngan kunaon eta kilat cahayana begitu ngaburi nyai langsung katempo ngejorelat sementara guludug sorana sok nuturkeun kadang 2 detik 5 detik kadang 1 menit oh kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara ari burok lengkahna satungtung deuleu lengkahna satungtung lakan deuleu ka aing burok teh lengkahna satungtung Dulu. deuleu eta heueuh burok teh lengkahna satungtung Dulu. deuleu ari satungtung deuleu teh kumaha kur di mana urang red kana buah kalapa nu aya dina tangkal kalapa tah lengkah teh ti handap tepi ka buah Luhur. nah kumaha anu dereret buah kalapa lengkah tepi ka buah anggur lamun urang nempo tengah ka langit red siang hari kana matahari red peuting kana bulan purnama tah lengkahna teh ti bumi tepi ka bulan nama lengkah burok leres ja kitu disebut tungtung deuleu teh eta mentokna paningali urang di mana oh paingan atuh paingan geninganan Isra sinareng Mi'raj Kangjeng Nabi terjadi dengan waktu yang sangat singkat ari Isra ti mana ka mana ceuk tadi ti Masjidil Haram Mekah dugi ka Masjidil Aqsa Palestina sedangkan Nabi Isra jeung Mi'rajnya hanya membutuhkan waktu 4 jam cek hiji kaul dicabak pangboduboan Kangjeng Nabi masih kene hanet nandakeun nya Isra Mi'raj terjadi dengan waktu yang sangat singkat ari jarak Mekah Palestina lamun ditempuh ku onta 40 poe lamun ku kuda 1 bulan lila teh Jang lila lamun ku onta mah lila 40 poe lamun ku kuda sabulan kudana nu lumpat tari kendaraan tercepat waktu hari tak kuda sok kuda lumpat kumaha sorana sok kumaha Cep ieu lampu tiasa kapayun teu rada serap gabit ieu ngaganggu konsentrasi itu lampu temak tiasa ka itu teu kumaha sora kuda lumpat bejaan tong lempang kudana lumpatkeun deui sok Cep diajar ngarah bisa nya tadi ajar tuh tah eta mah kudana pincang sok Kurniawan sia nyengseurikeun ka si Encep abi aya euy ngan peda rada jengkoleun dududuk cenah
Alhamdulillah. Paingan waktu hari tala jelema anu teu percaya kana peristiwa Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi enjing ngabewarakeun yen mantena wengi parantos di Isra dimirajkeun ku Gusti Allah ngan saukur sapeuting bahkan 4 jam pertengahan loba jelema anu teu percaya. Nah, suga Nabi Muhammad teh ngalinur. Suga Nabi Muhammad teh stres. Sedengkeun perjalanan ku kuda oge sabulan ieu kur 4 jam jeung Mi'raj naik ka langit. Bener. Bener. Tah, hayang tepi ka percaya 4 jam hayang. Hayang. Tah, kieu. Kurniawan di imah boga jam dinding teu? Teu. Gusti teu boga jam-jam acan hirup. Nah kumaha ningali waktu ari maneh. Jadi si Kurniawan mah lamun nandakeun waktu maghrib teh lamun lalai arasup kana bongbok. Barijil tina bongbok eta teh maghrib jeung si Kurniawan mah. Nya. Cenah usah cenah kumaha lamun bulan puasa nandakeun maghrib lalai barijil tina bongbok can bijil wae ku si Kurniawan dirojokan bijil ke head buru wae ngayang buka. Tenang Kur, tenang. Cepi gaduh jam dinding di bumi. Aduh. Kabeh jarumna sabaraha hiji? 2. Hah? 3. Sabaraha hiji jang jarum jam? 3 Hiji jarum jam kadua sedeng katilu dek jujur. Nu maneh panjang sedeng pendek. Nah make gagarosira sedeng. Cep nu maneh kadang panjang kadang Pendek. Normal Cep. Cing aing rek nanya nu encep lamun keur panjang peuting lohor subuh. Wah. Atuh dicook wae cing tong dikitukeun kieukeun teh. Bisi manyangan di dieu aing riweuh. Cek ibu-ibu naon hubunganna ieu jarum jang jeung rajaban ke heula. Kur eta jarum dina jam dinding jarum anu ponok lamun lempang umumna sana lempang ti angka genep ka angka genep deui butuh waktu 12 jam jamanna ti isuk tepi ka maghrib. Lila teu? lila nya ti isuk tepi ka maghrib lila 12 jam. Kurniawan bisa sarapan heula geus sarapan init ka sako la balik ti sakola lohor salat hor geus salat lohor har geus dahar modal geus modal hardolin geus modal hardolin geus modal ulin obeh sia teh ieu ya mun ulin jeung batur teh pelenghir datos iya ulin langsung. Cicing aing aya budak nu kieu nya geus micieun teh lain bebersih. Kade kurang tong kitu nya pernah kitu deui moal. Oh berarti pernah ya geus sarua tah. Teruskeun. Butuh waktu 12 jam ti isuk tepi ka maghrib. Oge sarua perjalanan ti Mekah ka Palestina lamun umum sabiasa nak make kendaraan kuda butuh waktu 30 poe. Lila ibu lila. Kumaha carana eta ayeuna jam dinding anu cepi di imah teh entong 12 jam entong lila ti isuk tepi ka maghrib hayang 5 detik bisa moal. Wow. Wah kahayang hirup teh. Kur bisa moal. bisa Bisa da jamna anu urut anu urang sia teh jam anu urut jamna anu urang ayana di imah urang boga kahayangna urang dipakoe muih keuna ge curug urang tina 12 jam hayang jadi 5 detik
cokot jamna turunkeun antalkeun tungtung curug kana tungtung jarum jam anu ponok rek sagancangna jadi 5 detik moal Jadi tatangga ngamek moal moal da jam anu nu boga kahayangna Urang. aya di imah Urang. nah maka jeung rek ngamek apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek nanya, Nabi Muhammad ciptaan saha? Allah. Benar. 7 lapis langit sanu nyiptakeun. Allah. Sidratul Muntaha, Rob dan Mustawan sampai ka Maqamul A'la sanu kagungan. Allah. Allah. Anu ngagaduhan jarak ti Mekah ka Palestina saha? Allah. Gusti. Allah. Buruk ciptaan saha? Allah. Rek leuwih gancang ti 4 jam ge da. Percaya sabab Nabi di Isra di Mi'rajkeun kuno kagungan sagala-gala. Allah. Sagala-galana. Ya ne Gusti. Allah. Percaya ayeuna mah. Percaya. Percaya. Alhamdulillah. Ngeser beh dieu jang, beh dieu, beh hareup. Teu. Sumanget euy beda. Aya susu hareupeunana saya tang. Pingkeun. Teruskeun. Saparantosna Isra teras Kangjeng Nabi Mi'raj di mana ari Mi'raj kasep ari Mi'raj teh naik, ari Mi'raj teh Naik. Kurniawa pernah Mi'raj. Pernah naik. Can. Pernah naik ka luhur. Can tara tuak taek. Masuk. Lieur suga. Pernah naik. Ujang pernah naik. Naik naon? Tatangkalan. Bener. Ta Nabi mah Mi'rajna teh di mana ka mana nu dimaksud ku Isra Mi'raj ieu Kangjeng Nabi Mi'raj di pertama-tama nyaeta payuneun Masjidil Aqsa ngedampal kana hiji batu sohro ngaranna teras Nabi Mi'raj ka langit ka hiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh Mi'raj deui ti langit katujuh ka mana? Ka Sidratul Muntaha, Rob dan Mustawan, Maqamul A'la Hadrah Qudsiyah di dinya Nabi patepang sinareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi patepang sinareng Allah, Kangjeng Nabi ngucapkeun kalimah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawab atuh. Allah itu. Itu cara tadi kakori. Begitu beres maca Quran, Allah thayyib. Gurih kakori mah dasora naal Halus. kuring mah teu dijawab dasora na but Tut. wios tuh sarwana wios butut cenah Gusti eta ka aing meuni tararega. Begitu Kangjeng Nabi ngucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah, diwalar ku Allah. Kumaha walaran Allah ka Kangjeng Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hidung ayeuna mah piharto senana kaselamatan kabarkan jeung kasih sayangku untukmu wahai nabiku.
Tapi Kangjeng Nabi Muhammad sanes jalmi anu egois, sanes jalmi anu hoyong senang nyalira, tapi Kangjeng Nabi Muhammad jalmi anu pandai berbagi, hoyong berbagi kasih sayang sinarang umat-umatna termasuk hamba-hamba Gusti Allah dengan catatan hamba-hambana anu saroleh, anu saro. Kumaha saur Nabi ka Allah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nun Gusti kasalamatan, kaberkahan, kanyah Gusti tetongker abdi pribadi wungkul, tapi hoyong berbagi sinarang umat-umat abdi oge hamba-hamba Gusti anu saroleh. Diwalar dari ku Allah, Muhammad, lamun anjeun hoyong berbagi kanyaah kaula jeung jalma-jalma anu saroleh, kaula rek marentahkeun ka anjeun jeung umat-umat anjeun nyaeta kaparduan salat. Naon cenah? Parduan salat. Asalna 50 salatan kulantaran umat Nabi Muhammad mal karuateun, Kangjeng Nabi unjukan bulak-balik sampai dugi ka endingna eta salat nu dipardukeun satu hari satu malam teh sabaraha waktu jang? Nah, saya mah pohon. Sabaraha waktu jam? 5. Lohor, asar, maghrib, isya. Subuh. Lohor sabaraha rakaat? 4. Asar, 4. maghrib, 3. isya, 4. subuh. 2. Jumlah 17. sabaraha jam? 17. 17 rakaat. Nah kumaha teu harideng salat 17 Agustus. 17 Rakaat. Tapi rata-rata loba jelema can sadar kana kewajiban salat, memeh prak salat yuk urang ukur heula kewajibanana. Kur akang rek nanya. Kewajiban salat keur saha? Keur urang. Urang nu mana? Urang sadarea. Sararea. Sararea sakabeh manusia. Sakabeh manusia teu? Sakabeh manusia teu cep? Sakabeh manusia teu kewajiban salat? Kabeh. Sakabeh teu Kang? Kang, hei, aduh nyanut. Sakabeh manusia teu? Kabeh. Berarti kafir wajib. Orok wajib. Nu edan wajib bari kitu mah. Sok dibejaan, turutan ku Kurniawan. Sok sing tegas. Kewajiban salat, turutan. Kewajiban salat. Pikeun jalma, Pikeun jalma. mukminin, Mukminin. muslimin, Muslimin. mukminat, Mukminat. muslimat, Muslimat. mukallaf. Mukalaf. Mukallaf eusina 2. Mukalaf usina 2. Balik Balik. jeung Jeung. boga Boga. Akal. bener 10.000 namahan. Di sabaraha kur duit teh? 40. Bener. Sabar, tenang. Aing mana cenah geus ret deui. Tenang, Cep. Ari mukalaf eusina 2. Balik jeung boga Akal. Ayeuna akalna urang cek heula ieu. Kur, anu kieu teh drum jelema. Jelema. Saha namina? Cepi. Acukna warna naon? Coklat. Sinyangna? Hidung. Pecina? Hidung. Beungeutna? Lain seuri. Coklat. Coklat. Cepi beungeutna Cepi sujud tong lila teuing. Mun lila teuing digemrong sireum, da beungeutna tina coklat. Tapi bener sakitu mah. Alhamdulillah. Cepi ari diantarana nu tilu ieu aya anu manis teu? Iya tah. Cai? Henteu. Nah kunon panitia nyuguhan susu pahit tuh ka aing. Iya dina minuman anu manis teh.
Keke. Bisa teu katempoeun aing mah. Ya cai naon? Teh. Nu ieu Herang. herang, ieu Susu. susu manis, susu pahit. Manis. Kumaha ieu budak? Tadi eueuh nu manis, enak susu manis. Arek diyakinkeun manisna. Oh, ngomong hayang susu kitu sia teh. Sok Cep. Barokah tina rajaban. Hoyong jadi ajengan. Oh sok eut. Hoyong barokah teh tina rajaban. Sok eut kasep. Eut. Syukur. Sugan we jadi pengusaha, jadi pejabat. Amin. Sok. Cita-cita yang jadi naon ya? Sok eut. Barokah. Rasul akan bangga kepada engkau. Sok Cep, eut Cep. Eut, minum. Nah resep naon atuh Cepi? Ieu barokah tina pangajian. Batur mangahaja sing kuriling ka imah aing di asong-asong mung. Sok, bismillah heula eutna. Oh sok nyusu tara di imah. Sok minum susu tara. Oh paingan atuh. Syukur singawaro ngarah barokah. Sok canak. Canak ya susu. Minum. Astagfirullahaladzim. Arek nu ieu. Anu ieu. Saya sok minum tara. Nginum naon di imah? Ciherang. Oh Ciherang, ngomong tadi atuh. Sok barokah. Siapa yang barokah atau tina pengajian? Minum atuh. Kita hidup teh kakarek ngarapung aing mah. Mungut baiklah. Berarti akal nama normal. Alhamdulillah. Ayeuna ciri jelema balik lamun diukur ku umur sabaraha taun cenah Cep? Tamamu khamsa asarata sanatan, sampurna umur 15 tahun. Cep sabaraha ayeuna tahun? 11 tahun. Cep onangan wae nggak penting. Teka ngeserak sora Cep. Berarti lamun diukur ku umur mah 11 tahun mah can balik mana? Sabaraha tahun? 13. Akan tetapi walaupun di bawah 15 tahun kayaning 14, 13, 11, 12 heg pernah head maka hukumna balik head can. Head can. Geus head can. Can, oh arek berarti. Si Kurniawan ditanya head can, can. Kacipta lamun si Kurniawan head ece. Make softtek di sunulan we hayah. Lalaki mah di bawah 15 tahun lain ku head tapi ku pernah mimpi indah. Pernah kur mimpi indah. Can. Khuruj mani keluar mani pernah. Cep pernah mimpi indah. Can. Khuruj mani can halus masih keneh ting meureun. Can balik. Ketika jalma geus balik punten ayeuna balik bari boga akal mukallaf ngaranna torojul kaidah labudda alias wajib tidak boleh tidak wajib melaksanakan sholat. Ari wajib dipigawe diganjar ditinggal disiksa. Mana ancaman siksa Allah ketika jalma wani ninggalkeun salat didauhkeun ku Kangjeng Nabi dina kitab Fawaidul Qadir Sarah Jam'is Shagir mantena ngadauhkeun naon cenah kasep man taraka paradatan wahidatan faqad kafara jiharon wa man taraka paradatan wahidatan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing saja anu lodeng ninggalkeun salat sapardu wetong 5 narek subuh, narek lohor diliwat, narek asar ditinggalkeun tanpa udur sarak lain kasarean lain kapohoan tapi ngalumayankeun kana kewajiban salat, maka sarojeng eta jelema geus nemongkeun kakupuran secara terang-terangan jeung ancaman ti Gusti Allah bakal disiapkeun tempat duduknya dari bara api neraka. Nah odo Bila panas teu jang seunu neraka. panas. Nyaho da seunu. Tong waka seunu neraka Kurniawan. Kompor gas didiukan ku maneh panas moal. Panas. Nya moal teh dicetrekeun mah. Atuh ari setiap kompor gas panas mah toko kompor kahuruan sia teh. Jadi nu panas naonna cep? Komporna. Alah komo beki ruksak aing. Jadi seuneu mah tiis. Mau asak-asak ngejo teh atuh. Cep maju cep, maju sok. Nu panas komporna seuneuna. Senena. Seuneu dunia aya kelasna, betul. Betul. Hiji seuneu lilin, imah sedang-sedang. Naon sababna? Seuneu lilin hanya mampu menghangatkan hidangan parasmanan. Betul Ibu? Diki ge kuleungeun parem. Kedua seuneu kompor gas mah punten seuneuna ye mampu ngagolakeun cai ngasakeun pasakan keur hurung biru eta seuneu kompor gas kepek-kepek kuleungeun Kurniawan parem moal tutung kokodna ge. Ayeuna bandingkeun seuneu kompor gas jeung seuneu lasan panas mana Kur? Lasan. Naon sababna? Ceuk tadi seuneu kompor gas hanya mampu ngasakan pasakan, tapi ku seuneu lasan pelat baja beusina bisa meleleh. Betul. Eta teh seuneu dunia komo seuneu akhirat. Seuneu akhirat lamun ditincak ku dampal suku cepi nu ngagolak polo, nu ngagolak Polo. kamana awak urang tutung renghek jadi ruhak, tutung renghek jadi ruhak, kebayang teu? Kebayang teu panasna? Kebayang. Nah odo sing diraksa urang dieu tina panasna seuneu neraka amin. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka lamun urang hayang terjaga kar diraksa tina panasna seuneu neraka, omat urang kudu daek mapagahan ngawasiatan ka kulawan wargi, hartina urang ulah wani-wani ninggalkeun salat. Bu, punten. Ari jalma nu sok salat bakal dibere kauntungan ku Gusti Allah sakumaha pidauhna Kangjeng Nabi. Pidauh Kangjeng Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaddudin wa fiha asyru khisalin. Ari salat eta teh tihangna agama jeung dina salat aya 10 pirang-pirang kauntungan, aya 10 pirang-pirang kauntungan. Hiji zayyinul wajhi, jelema nu sok salat bakal bercahaya pamenteuna, nu sok salat pamenteuna eta bakal bercahaya. Najan awewe teu pati geulis beungeutna, najan lalaki teu pati kasep beungeutna, tapi ku aura tina getol ngalaksanakeun salat bakal bersahaja wajahnya. Betul. Betul. Atuh secara fisik oge lamun jelema daek salat daek wudu. 5 kali fardu salat sabaraha kali wudu? 5. Heeh, sakali wudu 3 kali ngumah beungeut. Sabaraha kali sampai sabeuting mah beungeut?
liur matematika teh euy. 5 kali 3 sabaraha? Ayo. 5 kali 3 sabaraha? 15. 15. Ari 3 kali 5 sabaraha? 15. Nyaho sarua. 5 kali 3 jeung 3 kali 5 teh sigalantoro jeung malaning nu gelo jeung nu teu eling. Eta keneh. Hasilna 15. Bayangkeun jelema 15 kali sampai sapeting eta teh saeutikna ngumah beungeut rek teu cahayaan kumaha. Bahkan umat Kangjeng Nabi anu dawam wudu tajdidul wudu selalu nganyar-nganyar kana wuduna di padang mahsyar bakal dibedakeun gurran muhajjilin, tangannya berkilau, wajahnya bercahaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ari salatna keur lalaki dilaksanakeun awal waktu berjamaah di mana? Masjid. Kurniawan urang mana? Pangkalan. Di Pangkalan aya masjid Kur. Aya. Masjid naon? Al Hilafah. Al Hilafah. leres akang? Oh. Masjid naon cep? Masjid naon? Orang atuh cep. Kalau gak sore-sore mana mah? Masjid naon? Masjid Al-Alafah. Masjid Al-Alafah. Untung teu Al-Jerapah guys ya. Al-Hilafah leres. Sok anu berjamaah. Sok. Maghrib sabaraha jajar? 2. Isya 1. hiji alah ngurangan euy. Subuh. Da aing natara ka masjid. Hoyong subuh makin kompak berjamaah cep hoyo. Pemuda harus jadi garda terdepan, pemuda ulah eleh ku hayam, tingali cep hayam. Hayam jam 1 peting kongkorongok, jam 2 kongkorongok, jam 3 kongkorongok, 3:30 menjelang subuh hayam kongkorongok cek hayam. Oh cek Hayam. eta ka aing nyebut hayam. Gusti. Cek mau balik nyontokeun suara hayam, ai maneh dendam naon ieu teh? Jo cek hayam ka aing teh. Tapi rata-rata di urang masuk jadi bahan panudingan lamun hayam kongkorongok tengah peting belah kulon cek urang wetan tah saha senureunuh jadah. Cek hayam na tudang tuding ka aing era aing ngomperkosa parawan betul. Nu puguh mah mepeling. Sok lamun urang ngarti kana soda kongkorongok hayam cek hayam. Ayyuhal ghafilun kumu lil falah. Wahai manusia yang sedang lelap nyenyak tidur, yang sedang lupa kepada Allah, bangunlah di keheningan malam, raih kebahagiaan dengan melaksanakan sholat tahajud. Amin. Ngan urang we teu ngarti bener. Tamatak pemuda harus jadi garda terdepan, isukan mah kurniawan jam 3 geus ka masjid. Alus teu? Halus. Arek. Sok ngajam da eta mah perkara hade. Arek cepi? Arek. Rek naon? Teuing. Rek budak ieu ge cenah. Arek naon jam 3 ka masjid, jam 3 subuh. Salat Salat naon? subuh. Can waktuna. Dar di makmuman ku batur atuh teu sah kabeh da jam 3. Arek naon jang? Salat tahajud. Waduh, si eta salat tahajud. Amin cek. Teu nyaho amal jelema mah bener teu. Ngan maknya maneh deh. Aing ngaku sok salat tahajud ditambah tanya subuh ka lakah gagaro sirah. Sarua we jeung didasi teu di calana sia teh. Alhamdulillah. Sok Kurniawan besok-besok jadi orang hebat, jadi muadzin. Siap? Kudu siap. Siap. Siap tuh? Sok tuluikeun adan ngarah namahan duit. Pan karek 40, 10.000 deui tuluikeun. Allah
akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Kita adaan kelah takbiran. Punten kamari di pangkalan Rajagung kamari siapa panitia kurban. Ya budak kaliwat ya. Atak takbiran we hayo. Sok cepi adan. Diajar ngan kikieuan we hayo. Kita nginum kieu, kita adan kieu. Sok kasep. Hayang nyaho teh ganjaran jelema nu sok adan. Jalma nu sok adan punten 40 tahun dawam jadi muadzin tidak akan busuk jasadnya di alam kubur. Nandakeun jalma menang rahmat karidoan Gusti. Jalma anu sok leukeun adan punten 1000 kali punten eta bakal menang iuh-iuh arasna Allah. Amin. Jalma tukang adan tidak akan dahaga, tidak akan dehidrasi, tidak akan kehausan di padang mahsyar. Hoyong teh siga kitu. Yo. Sok adan. Ganti pemain sok adan. Sok 50.000 Kang. Sok gade. Sok Kang kasep. Sok kasep kasep. Cepi geser bedinya cep. Korsina hiji deui sok duaneun. Hayo kade jang. Kade jang kasep. Kade. Sok calik di dieu tah. Ini. Man wa aing geus hinya mun on hi mana ini hun. Ala ngani hanap. Kalau ngani hanap. Naon cenah ala ngani hanap. Elemeu. Sana mijang Syarif Hidayat. tah tingali kopiahna teu geus herang kieu ieu mah tos dahar eueuh cuci tangan dieukeun eta kopiah ka mana satengah deui teh ditilepkeun diteuteuknya ustad teh kepo sok Syarif Hidayat adan rip Ada naon? eta ka aing nangtang ada naon. Wah gaya. Tah kudu kitu jelema mah rek ada naon cenah Kang. Sok si adan Mekah. Nangtang ka aing. Tong sareng ngaserenge atuh kemikna lumpat sieunneun sia teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya kitu sia teh adan. Lain kalah. Allahu Akbar. Bu nikmat tuh Bu. Hebat suarana. Olong minanto. Udah atau irung. Sakrip adan rip, tuluikeun rip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu nu anu tos pernah umroh Mekah Madinah pasti nyeredet hate, betul? Ih adan haromain itu. Dah, cepi maneh. Mono anan. Sok jang ti mimiti lah, tong eleh ku si Syarif. Aduh, Syarif hebat luar biasa, alhamdulillah. Langsung 50.000. Kurang keneh, pulangan ka dieu. Oke, cicing tenang. Naon melong maneh? Tadi si ieu duit maneh make heula tenang. Bu,
Sarif Hidayatullah hebat suarana alhamdulillah. Jadikan moda mustika mutiara keur anjeun. Duh. Ngarah tamih barokah ri minum. Doa ti akang tamplok keur anjeun sok. Sok. Ayo. Minum. Minum. Sok. Bismillah heula tuh euy. Sok 3 kali sunat. Atos. Tuna ku sorangan. Eta nitah ka aing. Karek boga duit cepet geus wani nitah ka aing. Gocap. Aduh. Pokoknya mah luar biasa. Asli urang mana Rip? Bakom. Bakom teh mana? Palih tonggo. Jadi aing kudu ka itu heula. Hebat lah luar biasa. Ieu awak jangkung leutik ieu mah sorana luar biasa. Alhamdulillah. Vokal di hadroh? Ya. Paingana tuh. Aing salah nyomot euy. Keun bae lah. Ieu Arif jadi namahan duit komo maneh ya rek tolab ka dieu alien. Jadi menang duit. Penting tadi maneh ngimpi menang lauk mas teu. Oh salah mikeun dia keun atuh. Onton tuh hek wae. Alhamdulillah. Tuluikeun. Nyaho dancan atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah ye suarana nya. Alhamdulillah. Jadi keur lalaki salat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Ari memeh salat urang teh lamun salat yang ditarima ku Gusti Allah kudu nyucikeun tina 3 golongan najis, tina 2 hadas leutik jeung hadas gede. Hadas leutik sucina kunaon ri? Wudu. Sabar je parduna wudu. Kalau ka aweh dalam saya teh mah. Sabar aja cep. Purudul wudu sitatun ari pirang-pirang paduna wudu aya gan. Nah. Hiji Ya. Kadua ngumah. Ngumah. Banget. Katilu ngumah. Panangan. Sabaraha hiji? 2. Tapi leungeun maneh siga kenca sabeulah gitu. Kenca sabelah teu? Henteu. Eda. Si Sarip leungeunna katuhu duanana. Nu maneh kenca sabelah teu? Kenca sabelah. Nah, sugan teh cager maneh teh. Tenang Rip, tenang. Jadi leungeun si Sarip mah kieu, eueuh nu kencaan. Kaopat ngusap si Sirah. jujur, sirah saeutik, sirah nu leutik. Sirah saeutik. Sirah nama gede diusapna Saeutik. tapi boga Sarip sirah leutik. Boga teu? Sirah leutik boga teu? Boga. Di bawah ayeuna. Bawa. Yakin teu tinggalin di kobong? Henteu. Mana nempo? Ulaheun euy. Kalima ngumasuk Suku. kagenep ta? Tib. Alhamdulillah. 2000 namahan. 42 duit maneh. Teruskan. Hiji hikmah tina jalma sok daek salat teh zayyinul wajhi. Mangga ku santri buka dina kitab Nashihul Ibad bisa cara pajarkeun sim kuring ngaji teu puguh referensina. Lamun ibu hayang geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina geulis bawa tinggal jadi endah bawa ti kodratna tak perlu banyak skincare, percuma skincare dipertebal ari urang kedul salat bakal jadi siksa namahan goreng patut karena banget sebab lamun jalma daek ninggalkeun salat bakal goreng ahlakna. Jalma goreng ahlakna najan banget geulis ka bawa goreng. Ih geulis-geulis tuh bener tuh. Nu kitu disebutna naon? Awe bangor di Bogor Majang disebut teh dongdot. Apakah itu dongdot Rip? Bisa digendong, bisa disedot. Kumaha cenah? Kumaha?
Sok Rip diajar. Kumalawan boga pamajikan yang ditangkep. Aa tuh cium pipi abdi. Setelah ibadah geus boga pamajikan mah kudu diajar ayeuna. Sok sakali lalaunan. Sok di halangan era mah tuh sok. Gusti nu agung. Bu, komo geus kolot surup piringanannya umur geus 60 tahun. Pipi geus karenyot legok sawareh. Cari tanah hayang geulis. Wah, wadak di kanalan kat sasenti euceuk. Da lain geulis euceuk, camuk-muk siga cireng gorengeun. Komo geus kolot kitu sing minang wudu baca Al-Qur'an. Perbanyak sok. Yakin najan geus nih pasti loba nu barok. Loba nu barok. Loba nu barok. Rok. Loba nu barok. Bah. Loba nu barobah saya mah. Nya udah robah geus kolot mah tuh. Teruskan. Kedua. Wa nurul qalbi jalama nu sok daek salat milampakeun salat utamina fardu 5 waktu jeung qabliyah jeung badiahna jeung salat anu sanesna salat sunat eta jalma bakal boga cahaya hatina naon langkah-langkahna saucap sarengkak saparipola bakal dituntun kana perkara nu dipikarido ku Gusti Allah. Kunaon ya aing loba salah wae. Sakali ngomongkeun batur, sakali bertindak neungeul ka batur, tunggul dirarud, catang dirumpak, teu bisa ngebedakeun mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, tungtuna jadi jelema tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsat-nyingsatan. Nyingsat. Kelek sih eta mah. Nyingsat. Androk jeung sok wani rajeun culak colok kanaria. Belut. Yang belut. Gusti aya si Sarip keur naon ngadaplokna galengan. Keur nyalokan liang belut. Batur mah kuur kehed. Tuluy kan. Tak kitu, Bu. Jadi lamun jalma daek salat pasti bakal arah hidupna. Bener tuh, Bu? Moal aya perkara nu mubah nu mubadir hirupna. Saucap-ucapna jadi amal soleh, tanganna jadi amal soleh. Alhamdulillah. Moal aya harta nu dikaluarkeun disalurkeun angin kena sasaranana. Kumaha? Berbagi dengan fakir miskin anak yatim. Sok aya santunan yatim di dieu sok aya. Hoyong terang teu ganjaranna jelema nu mere ka yatim hoyong terang teu. Saur Rasul ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah kaula bakal ngareneng siga 2 jari kieu jeung jelema nu sok deudeuh mere nyaah ka yatim. Amin. Aya yatim nu hadir aya mana cung yatim nu maot bapakna mana Neng yatim ka dieu nya sok ka dieu meh nungang nah aling emok dininya meh ulah anak neng jeung hena nah saha nami Dewi umur berapa tahun 20 lah nya mah oke maek lah amalang ni mangil heeh dikantunkan ku bapak umur sabaraha tahun 20 waktu maot bapak neng umur sabaraha tahun 20 wah tuh geus gede ieu mah okan bae lah kapalang heuh inung aya kene nyondong kawin deui can inung henteu kumaha tuh arek di pikiran lain sari mana nyaatu sih ka yatim lamun nyaah ka yatim budakna bere duit inungna ka neng daek kira-kira boga bapak tere siga si Kurniawan da mongeun sia teh
sok pasikeun tali 50 kadinya nya. Aya receh teu Bu punten dilironkeun. Jung neng tukurkeun lah 50.000 keur jajan. Mun bisa mah bikeun da 25 ewang jeung yatim anu budak keneh. Aya teu yatim nu murang kalih keneh? Aya, mana yatim nu murang kalih keneh mana? Oh sok cu pasikeun ka itu 25 neng 25 pamulanganna kasiekeun si engkur. Akur ngarah A akur. Da mana mah teh diakur-akur ge akur we hayo. Sok kur ka hareup kur, tong mungkur wae atuh kur. Tah. Sarip nyenge. Tenang Rip. Tuluyeun. Panon muasa tenyo-tenyo na lamun lain tenyoana jelema nu daek salat mah ibu bakal terarah pandanganana betul. Betahna teh neuteub Al-Qur'an. Jelema sok salat. Beda jeung jelema nu curaling tara salat. Kesempatan di wahangan anu mani. Sok aya di wahangan Bu. Sok aya anu mani di wahangan. Duka. Ieu mah seandainya kieu nya sarip keur lempang sisi lamping. Red dihanap aya wahangan. Walungan apa? Aya walungan. Pas red ka walungan aya nu mani awewe. Potongan awakna kijang panter, kaki panjang pantat banter. Kebenaran statusna jahe surade janda herang susu bujur rada gede. Kukurnya kuku sarip kareret, sarip rek cicing rek init. Indit. Rek niang heula si Kurniawan gitu. Init bingung cicing sabab diteuteub orat batur hukumna dosa. Bener teu diteuteub barang Barang batur. Bener. Ningat rek Gusti keur naon atuh aing salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ari urang rek kieu wae mah pasti moal dahekeun sabab salat nu hade mah bakal tanha anil pasya wal munkar amin. Nurul qalbi bakal jadi cahaya kana hate. Tuh ujang cenah cokot. Akbar sok calik deui. Ku bujur dah. Katilu naon? Warahatul badani jalma nu daek salat sok nyasekeun bakal nyehatkeun kana awakna. Jalma nu daek salat bakal sehat awakna. Naon sababna? Sehat awakna da gerak jeung pikiranna bakal tenang. Sok contohkeun jang salat nu hade di dinya sok. Tuna heula duitna. Sok. Salat nu hade. Kumaha nangtungna, kumaha rukuna, kumaha sujudna sok kasepengel. Didinya kayak ditamahan di duitna. So. Bedi tuh di ditu tuh. Tah, anya nya. Nah, sok. Usolli fardha maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tong lalel ari salat. Praktek ruku sarip. Hade da tukang salat ieu mah. Praktek sujud rip. Atuh nangtung heula sing tumanina. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sok. Tilapkeun ramo kakina tah. Tuh, tong diadekeun sukuna rengangkeun tah. Itu bakal ngama sehat karena awak naon sababna mawa dirilekeun karena urat-urat anu tegang. Atos. Hadi. Sok ka dieu. Darah nu tadina di luhur wae tuh turun urang sujud sirkulasi darah jadi normal stabil. Mata lamun jelema nu tara salat pasti pagaweana amuk-amukan we heueuh. Beda jeung jalan sok salat leuleus hatena teh nya. Bener teu? Warohatul badan. Jeung jalan anu sok salat mah punten najan boga sawah lega, boga kebon loga, boga harta loba ge moal diperbudak ku hartana sabab yakin pasrah sumerah ka Allah harta hanya titipan. Beda jelema jeung nu tara salat sieun. Jelema nu tara salat mah Bu hariwang, bingbang, salempang, matak ditungguan we sapuputing kebon teh sina anu maling.
Pasrah sumerah ka Allah ketika jalma geus daek salat, daek ibadah, daek kasab, maka kasabna bakal dibarokahkeun. Tempo panen kabeneran panenna hargana mahal. Nu batur mah diserang hama, nu manehna mahen da barokah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kaopat. Wa unsun fil qabri. Jalma nomor kaopat nu daek salat teh bakal ngajadikeun katentreman dina jero kubur. Sabab jalma teh mah hirup we di alam dunya. Hiji waktu eta jalma bakal kekeunaan ku nu maut nyata ari maut ngaranna paturai raga jeung nyawa. Maut ngadodoho datangna tara mere nyaho, datangna tara mere nyaho. Leres jang euy. Leres. Bisi ieu mah penting ieu. Heg Allah teh marentahkeun ka Ijrail, kupingkeun Bandungan ku tiluan. Misal ieu mah saur Allah ka Ijrail. Ijrail kaula nun Gusti aya pikeun saeunaon abdi siap nampi tugas ti Gusti. Pangnyebutkeun nyawa hiji jelema di mana Gusti aya eta jelema ayana keur dariuk dina panggung ngareneng jeung mubalik ti Cianjur. Aya 3 Gusti nu ngareneng jeung mubalik teh nu dariuk dina kursi plastik warna hejo. Gusti hejo duana ge korsina coba sebatkeun ciri wanci nu mustarina ka abdi ngarah teu pahili eta jelema rek didodot nyawana ku abdi ayeuna keneh. Ijrail eta jelema kiwari cirina keur nyeklan duit ti kiai pulanganeun. Hai pulanganeun mending paeh mending kana mejakeun heula duitna. Teuh cepi dilesotkeun. Geus waktuna mah dilesotkeun. Rejeki ti Gusti tong leutik hate canak kasep mangga canak. Sok maneh nu paeh. Itu nah deui. Nah sia teh make dibabet-babet duit kana meja. Tadi kana raon hanyat atuh kana panggung. Nah hajang. Sieun pae. Nya da aing teh nyulurkeun. Sieun naon? Pae. Cepi sieun naon make dituna deui. Paeh. Sieun paeh. Da paeh mah kabeh ge bakal heueuh ce. Leres Bu. Maot mah sadayana ge bakal maot ngan paingan saur Rasul kafa bil mauti waidon. Cukup dengan seringkali mengingat kematian sing jadi pepeling kana jiwa raga urang, sing jadi pepeling kana jiwa raga urang. Bata ketika aya nu maut urang kudu kumaha aja? Innalillahi Ngalayad. Mun aya nu maut kudu ngalayad. Ujang urang Pangkalan aya di Pangkalan nu maut osok di kana sapekergeun. Innalillahi. Gusti nu agung. Geus eueuh tanah keur ngurapkeun nu maot kana sapekerkeun. Ujang mah urang mana tadi Ujang? Bakom. Nah, beda jeung di Bakom, di Pangkalan mah. Nya, aya di Bakom eta nu maot sok dihadiahkeun tara. Astagfirullahaladzim. Tara dihadiahkeun maot. Tara Sok dikumaha tuh? dikubur. Leres akang di dia tara dihadiahkeun maot. Dikubur reko saya mah gitu lain. Oh sok tara. Sok. Nu maot sok dihadiahkeun di dia. Tara. Teu boga pendirian hirupna teh. Nu maot mah tara dihadiahkeun sok dihadiahan. Leres Bu? Nu maot dihadiahkeun atuh ke macana 17 Agustus perlombaan nu juara kahiji hadiahna teh ku mayit. Pingkeun. Lajeng teras urang mah pemuda Islam ya kasep kudu apa carana ngurus mayit sarip santri ya. Pertama-tama mayit kudu dikumaha? Di mandian. Di mandian, lain mandi biasa. Bener teu?
Kur lain mana biasa di kuma Duh. edan taya ya hari mau alien teh pamil punten ngurus mayit ulah mawa si Kurniawan cek amil teh kur mayit eta manian heula nya akang aya perlulah sagedong tadi manian teh diadu-adu da lain maneh biasa diadukeun cenah maksudna mah diadusan Dusan. geus diadusan bawa ka mana jang Ke masjid. edan Gusti nu agung eta mayit menang nyabunan menang ngadusan golerakeun di masjid cek mayit asa tariris ieu teh kabayang mun mayitna lalaki euceuk eta tihang listrikna ai mun mayitna awewe gudi gunung kembarna gular-goler derek nu nyolatan teh asa teu pararuguh ieu teh cenah geus dimanian bungkus kakarek cana ka masjid we tos disolatan bawa ke mana Ke pemakaman. ke pemakaman utama orang kudu ngilu tapi ke mana aja pemakaman ningali proses penguburan keun aya petugas manu biasa heula urang nempokeun tutorial penguburan jadi apal tapi tong cicing ngadaweung cokotan sacangeman baca inna anzalnahu Fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. matla'il fajr Matla'il fajr. kamanakeun taneuhna Buka. kamanakeun taneuhna Buka. duka nu mah teh besti ieu taneuh kenang-kenangan terakhir tah alusna dipesakan dibawa ka imah Pesakan bukan. pesakan bawa ka imah sia teh nuturkeun ka maneh meureun ieu keun taneuh aing cenah teu calaker kamanakeun yang Kak Imah. Gusti nu agung nakeun nahaon tanah kuburan bawa ka imah mit amit kamanakeun jang Simpen deui. aurkeun senakeuna kana poe nutup kana eta mayit malah mandar eta mayit diringankeun siksa barjahna ku Allah amin hoyong mat husnul khotimah hoyong yuk urang munajat ka Allah panangan geukeun sadayana mangga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah mangga ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah amin ya Allah ya Rabbal hayang maut husnul khatimah ieu ceuli sing minang direngekeun kana ilmu ujang boga ceuli teu Buka. aya daunan weuh ceulina aya we Aya. heuras leuleus daunna Beres. heuras si Kurniawan daun ceulina heuras setiap ka kota ditilang we ku polisi nah maka ditilang dah helm teu dipake nah maka teu dipake heuras hese ngasupkeun nu maneh heuras leuleus Halus. karunya sora alus beungeut kasep daun ceuli si Sarip mah leuleus dalam mun naik motor sapanjang jalan ceulina teh kayak kelebetan leuleus nu maneh heuras leuleus sedeng cager sih ieu mah sedeng fungsi ceuli keur naon
Ngadenge ngabedakeun aneka ragam sora teh ku Cili. apal motor Supra. Ninja. Apal. Ninja Kawasaki 4 tak knalpot Megapun. Supra Ninja. Ninja. Biwir aing. Sia tawa ka aing. Nganggap motor. Gusti nu agung. Ku hebat-hebatna ceuli ieu kalimatan ceuli ibu Gusti luar biasa ti Gusti Allah dibikeun ka urang. Panasaran tatangga boga mobil 2 subuh mah nu dipanasan mesinna nah nu jadul nah nu all new. Teu kudu direret da poe keneh lempang tariris atuh. Gunakeun ceuli sabab ceuli mampu ngadeteksi mobil mana nu dipanasan di starter. Sabab mobil jadul di starter tibantan gancang hirup sadak merek ngajuru. Ya, tong cicing we bantuan da korsina kieu-kieu. Sok kieu-kieu. Ieu kursi kieu-kieu. Sok. Tah, hurung digejruk we jeung ngawar we ka aing teh. Kumaha mun aing ngajong-jolong ka ditu? Beda jeung HRV all new injection. Ngelok atuh. Hojo mobil geus ngededed tungkul ngahalangan. Alhamdulillah. Allah. Tuh manuk di leuweung manuk di pasir ribuan jenis manuk hiji manuk dibedakeun sorana ku saha ku Gusti Allah sing jadi bahan tapakur keur urang ieu ceuli ku sakit dibikeun ku Allah tapi mampu ngabedakeun sora-sora nu kareungeun ku urang apa sora manuk ciplek teu cipeu apa jang cipeu teu ti kukur nyaho ti kukur puruku tutut nyaho sok sorana puruku tutut sok nya kitu puruku tutut sok ja puruku tutut burung ngarah lunas tah Puruku tutut. Gitu sok sakali deui da pemuda sing panjang Puruku tutut. sakali deui panjang pisan Puruku tutut. puruku tutut bu ibu bu gaduh kurung kosong deh dibawa ku aing tagenkeun dihareuseun we tereh laku puruku tutut bu seandainya ceuli urang dibikeun ku Allah penting ayeuna teu berfungsi teu ngareungeun ibu seuri moal nyambung moal alhamdulillah berarti urang diberi kanikmatan ku Gusti Allah tuh nya leres teu tong boroning ayeuna motor jeung mobil katempo jirimna bisa dibedakeun angin leutik jeung badag beda ku ceuli angin leutik mah sepoi-sepoi ngahiliwir tiis kana punuk badag mah ngaguruh ngahyup asa film beri prima baheula mah angin jeung omak beda ari omak mah di basisir di pantai katingali nyurung kuina cai ku panon ngaguruhna ku ceuli omak woi lagi santai kawan ngeunah geus ya cari cing
Oh ngun asa di Pangandaran cenah. Alhamdulillah. Saur guru sim kuring Ajamar Media niupna ulah sakalikeun jang lamun sakalikeun mah lain angin lain omak jadi pistol. Apal Kurniawan pistol? Nangtung sakedeung di dinya. Sok nangtung. Nangtung. Beh ditu. Tuluy. Ka dieu nyang hareupna ka dieu sok cicing. Sok diaksikeun na Trans TV. Cik ditemakan tengah goler atau gua capu aing di kuliah. Ieu mah kieu we aing geus beak pelor ge. Terus diuk deui ah. Ya cari sakia nikmatna kunaon rasa syukurna ka Allah diwalar ku baginda Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai para alim ulama jeung ceuli aranjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa-fatwa agama. Alhasil barudak ulah eureun ngaraji jeung sakola, ibu-ibu bapak-bapak ulah eureun majelis taklim pangaosan rutinan. Alhamdulillah. Sabab pengajian tabligh akbar dina cai ibarat cai caah, ibarat cai naon cenah Rip? Soka dia malikna kasep calikna dihandap heula ke acisna dianterkeun tah sari perang taros. Oh iya iya acisna canak-canak. Oh tenang iyo. Pengajian tabligh akbar ibarat cai ca. Ari cai caah warnana sok herang sok kiru. Herang. Hade di dieu mah euy. Caah caina kiru herang. Kiru matak pantes suasana riuh pantes dalobaan sabab aing ngaji tabligh akbar mah lebih dari 1 jam jangan hening ulah jempling kudu aya pangbubungah ngarah teu iseun nya ada di kuburan sia teh teu iseun ngan ku cai cah eta sok sagala kaboa palidnya eta diantarana runtah kantong kere gebog cau. Oh, gebog cau. Nya gebog kalapa. Naon deui kasep? Tung ngul jeung sop. Apa? Resep sop naon ujang? Sop. Kalakahnya bakanu kieu. Sakabawa palit. Mata wajar lamun pengajian tabligh akbar sagala dibahas kaitu ka dieu betul ibu ngan kadang moal madarat moal manfaat da caina ge cai caah ngaranna ge leb kaluhur mana manfaatna nu tadina kebonna teu kacayan jadi kacayan jadi pepelakan mana madaratna bisa-bisa galengan batu rempak ku sabab cai caah teu saeutik jalma nu kasinggung tina ieu pengajian sabab teu tumarima kana pagawean anu salah leres jang. Tapi cai aya nu leuwih hade naon cai nu hade ibu cai nu ngalir sapopoe eta mah Gusti cai teh ngalir sapopoe mengkol ka sawah jadi buah pare mengkol ka kebon renung bubuahan buah bonteng buah terong sabab kacayan anu mayeng naon diibaratkeun nyata pengajian rutinan saminggu sakali sok aya di dieu pengajian rutinan ibu-ibu poe naon poe Jumat. Jadi tiap dinten aya, Bu. Alhamdulillah. Tapan disebut lagi cai mah jang sapopoena aya. Ieu mah sim kuring dionang ka dieu teh aya rajaban, betul. Bapak-bapak aya pengajian rutinan. Wengi naon? Hah? Asal daek moal peuting ge aya. Ta eta nu hebat. Nu kudu dimumule, nu kudu dijaga, diraksa. Ku urang diutamakeun teh pengajian rutinan sabab pengajian rutinan puguh hancana puguh kitabna puguh babna ti pasal ka pasal ti bab ka bab tina bab cai kana bab susukan innalillahi cik pak kiai punten dina kitab naon aya bab susukan
Cek kiai jamaah urang teraskeun hanca anu kamari bab cai aya nama urang bab susukan. Paslon as susukanu ari susukan. Tina bab cai kana bab susu Cian. hah? Kesucian. Susuci. Ih. Bab susukan. Kitunya leres Bu. Alhamdulillah. Cinta ka Nabi Muhammad cinta. Tolab ilmu dititah ku saha? Ku Allah dianjurkan ku Kangjang. Mana anjuran Nabi? Utlubul ilma walau kana bisin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Leres Jang. Bahkan Rasul negaskeun la gurbatalil fadil wala watona lil jahil. Tiada kata bertamu bagi orang-orang yang berilmu, tiada kata pribumi bagi orang-orang yang bodoh. Ente pinter adan, pinter baca Quran, insya Allah nganyang ka kota bakal dijieunkeun imam. Sok hayang nguping Fatihah. Pagamkeun singeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana surat lain? Hayo, tong nu panjang teuing Al-Baqarah. Insyaallah jalmi model kieu akan tampil prima, siap ditempatkeun di mana we. Mangga ujang ti mana? Ti Malangbong. Oh Malabong kasohor santri mangga kapayun ngimaman teu wantun da ieu nuju tos ngaos ayeuna tos naon ngaos tos tepan magrib teh maca Quran geunaheun lagamna Isa pasti dijieun imam betul. Wala watona lil jahil tiada kata pribumi bagi orang-orang yang bodoh. Najan ti barang lahir eta jelema di eta lemur tepi ka kolot aki-aki teu bisa maca Quran, teu alif-alif acan, teu ba-ba acan, boro-boro maca Yasin, tatang aya syukuran, amplopna 100.000, amplopna hayang, kajeun poho kaera ngiluan aum. Ngan dicokot Quran mah ngan dijuru we dipanto di balik panto. Nu dibacana mimiti jeung tungtung. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Da tengah nama teu apal. Turja'u. Leres Ibu. Berarti Nabi mah teu salah, urang dianjurkeun sing loba ilmu ngarasalamet dunya ahe gunakeun nyaeta ceuli paragina ngupingkeun ilmu. Cinta ka Nabi Muhammad, yuk urang maca shalawat ka anjeunna. Sholawat. Naon sababna? Saur Nabi, man ahabba sayan paksara min dikrihi, jalma cinta kana hiji perkara loba maca eta perkara termasuk cinta ka Nabi Muhammad, banyak-banyaklah menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Terlebih sholawat keur ngubaran urang ye penyakit dohir, penyakit batin. Naon penyakit batin Bu? Salempang, hariwang, susah, bimbang, eta teh penyakit batin. Ai penyakit dohir mana? Karena awak lompatna. Penyakit dohir mah jang rariut, nyeri gigi, nyeri suku, asam Lambung. Innalillahi. Tos lami. Allahu Akbar. Atuh diantep wae jang. Sing buru-buru cager amin. Allahu Akbar. Saja biti asam lambung, pegalinu, asam urat.
Allahu Akbar. Ieu asam lambung, asam urat. Nu mana nu ieu? Allah sing cager jangnya. Ieu asam lambung, asam urat urang doakeun sing calalager amin. Sok mangga bareng sholawat sifat tilu wangsulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bu, saatosna baca sholawat sifat tilu balikan aya doa khususna naon bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i. Lamun kasorangan cabakeun, lamun nyeri gigi, lamun nyeri sampean cabakeun kana sampean, lamun ngubaran batur anak tatangga sahawe kitunya nini nyeri suku kumaneh dijampe baca salawat sifat tilu balikan cabakeun kana tuurna bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu min waja'i hada kitunya cabakeun ngan kade ulah cubuk cabakarana pernahnya mokon bae buru-buru tobat kitu di moal. Terakhir, mudah-mudahan orang hadiran pangaosan keng magfirah Allah amin. Sing jadi wasilah dijabahna doa orang ku Gusti Allah amin. Mangga sok pananganna kieukeun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mangga ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu kusim kuring pada dihartikeun ku ibu bapak aminan sok. Ya Rabbi nun Gusti amin. Bil Mustafa kalawan kagungan kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad al Mustafa anu terpilih Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Habibullah kakasihna Allah khatamin nabiyyin panungtung pamungkas sakabeh nabi sayyidul mursalin pimpinan sakabeh utusan bahkan sayyidul awwalina wal akhirin. Balik mugi ngadugikeun Gusti nyumponan Gusti ngaijabah Gusti maqasidana kana pirang-pirang pamaksudan cita-cita jeung kahoyong abdi sadaya khususna warga pangkalan umumna sadaya jamaah nu hadir di mah palah anu mulya tahun hareup bulan hareup
minggu hareup sing kajarieun deui imah sing kabareli deui kebon sawah sing kabareli mobil mewah profesi usaha jabatana sing tambih barokah rumah tanggana sing sakinah mawaddah tur warahmah pala putra putrina sing saroleh tur salehah ibadahna sing istiqomah mautna sing husnul khatimah sarta sing engal dikarsakeun tiasa ziarah Mekah Madinah Wagbir sareng muga ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya ma kana pirang-pirang dosa nu ageng nu alit nu karasa nu dihaja nu teu dihaja dohiron wa batinan dosa ka inung sok wani nyentak molototan tapi ka inung nyakilakeun cimata tanda nyeri hati sieun jadi halang kana lungsurna ridho Allah ka urang dosa ka salaki sok wani nyorongot dosa ka salaki sok wani nyentak popolotot dosa ka bojo sok wani nyentak molotot nganyerikeun kana hati dosa ka guru-guru dosa ka baraya ka tatangga dosa ka anak dosa ka Allah jeung Rasulna sok rajin milampah nu dilanggarna sok ngalumayankeun ka nu diparentahkeun madon nu geus kalimat eta dosa ya wasi'al karami haidat anu jembar kamulyaanana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin ya Allah ya Rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah tijisim kuring kasasangem kirang langkung sajam 42 menit direkam dina HP sim kuring sajam 42 menit 2 jam kurang 18 menit mudah-mudahan sasireun sabeunyereun aya mangpaat khusus kaya sim kuring umum sadayana amin mangga kasep 50.000 ewangnya gitu lain anu tadi 50 dari mana oh ku cepi oh nya ya 50 ewang sing ridho nya ibu wih tidak sing keng hampura Allah amin sing dilungsuran rahmat Allah hirup urang sing barokah dunia akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.